Lima rupa kalakuan ku Rasul tos dijelaskeun anu kudu dilakonan bari kudu didawamkeun. Lamun anjeun hayang timu nanalar hijipan ilmu nu lima rupa pekrungu jeung amalkeun unggal waktu. Tahajud nu kahijina dawamkeun unggal petingna nyuhunkeun kanu kawasa meh babari kapahamna. Dina tengah-tengah wengi ngadeheus ka Sang Ilahi menta dipaparin ngarti pan ilmu nu keur diaji. Dawam wudu nomer sani kaayaan kudu suci nadiri jeung dina ati sangkan babari kaharti. Jalma nu dawam wuduna babarina ngahafalna tereh asup ka utekna tumanceb kana atina. Ari anu katiluna sieun ka Gusti Allahna tina migawe perkara anu dosa dimungguhna. Ngaraksa gerak-gerikna tina dosa ka Allahna kumaha wae tingkahna nu dibenduan Allahna. Dahar tina nu halalna eta nomer kaopatna sangkan kuat ibadahna jeung ngahapal talarana. Nyusur anu kalimana atawa nyikat gigina meh lancar dina ngucapna na waktu muzakarohna. Eta nu lima perkara mun dawam ngalakonana bakal babari ngafalna tereh asup talara.